sepuh kapungkur sok mapatahan kieu ibu. Hirup teh aya 3 cenah. Hiji hirup cicing, 2 hirup nyaring, 3 hirup eling. Cicing nyaring eling. Hirup cicing kumaha tatangkalan. Tengali tangkal hirup ngen caricing teu mungkin ayeuna lelempangan atawa jogging teu aya. Tak urang mah jalmi sanes satangkalan hirup teh cukup cicing naon sabab tengali tangkal kolot saali gedug gituan didamel suluh jelema nurutan tatangkalan saukur cicing mumul ibadah mumul ngaji mumul kasab jeung sajabana calon pisuluheun hebat eta sepuh kapungkur. 2 hirup nyaring naon cenah ari hirup nyaring sasatoan bu sok tengali sapi di kanan nyaring we sok sanaos panonna peureum bibir nama ngagayam aya kitu. Ta urang mah janji lain sasatoan teu cukup hirup ukur nyaring jeung ngagayam kitu. Naon sabab? Tengali sasatoan kolot saalit kececet dipencit, sup dikulubray dibeuleumeur kitu. Jelema nurutan sasatoan calon pikuleubeun. Urang lain tatangkalan teu cukup ukur cicing. Urang lain sasatoan teu cukup ukur nyaring jeung ngagayam. Urang mah manusia nu hirupna dituntut eling hatena jiwana zikir ka Allah ngan zikirna elingna saeneng-eneng sairing dumading saringkat saparit olah cek tadi teh di mana jeung keur kumaha wae bimbing hate sina zikir ka Allah. Jadi kieu meureun di pasar eling di pasir eling keur salat eling entos salat di kantor eling di imah eling sok tingali hasilna bu keur dagang moal wani ngaleueur ngabelut nipu curang ngabohong urangan timbangan moal wani sabab eling di pasir moal wanieun mancong minahkeun wates tanah batur sabab keur salat eling husu salatna sok eta taroskeun ka ahli tasawuf rek bisa husu kumaha lamun hate ieu teu zikir ka Allah da pribados mah eta keur salat hese bukanna husu teh nya da mineng teu eling teh hatena. Allahu Akbar cek bibir Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro cek hate aduh ieu samunganeun meuni loba-loba teuing nya minggu-minggu ieu Allahu Akbar ruku cek bibir subhana rabbiyal adzim cek hate mangkani isukan mah dulur pageto tatangna sami Allahu liman hamidah meureun ka dulur mah kudu bahadar nyamun Allahu Akbar sujud subhana rabbiyal a'la cek bibir cek hate hari nyangan duit natimahan api raku ngajual pare gitu Allahu Akbar atahiyat kudu ngajual-jual teuing rek nginyeum we ka tatangga da loba duit ieu cenah eta hate dugi ka kitu berarti salat urang teh teu eling bu eta teh geus salat eling adab salat kacana karena kehidupan sapopoena di kantor eling moal daekeun korupsi maling duit pimpinan moal daekeun babangsat maling duit rakyat da eling di imah eling kajeng teuing amek moal daekeun uang gelas jeung asbak maksana kuat kasobaranana nalika aya ka amek kitu da eling teh gaul jeung jalmi moal daek papaseaan moal daek silih beleng moal silih gorengkeun nu aya saling tutupan dina kasalahan dina aib masing-masing silih tutupan runtut raut sauyunan saling pikanyaah saling pikaheman da eling hirupna